lamun bae jelema teh sararuka ridho senang kana naon nu dibere ku Gusti jeung Rasulna tentang gonimah jeung sabangsa ngayakne aya pamerena nyana senang waqalu ngomong nage hasbunallah Allah teh nyukupan ka urang nah eta ngomong geus kitu lakana khairal lahum lebih bagus teh kitu teh sayutina Allahu min fadli ke bakal mere Allah ka urang tina fadl Allah bahkan Rasul mere tina gunimah nu sejen mayakfina mentak kumaha urang niat namun urang ngerasa senang dibere urang teh asa ti Gusti Allah nyari hasbunallah itulah lamun dibere berharap da ka Gusti Allah sayutinallahu min fadlih kitu keleh Rasul sayutina rasulu min fadlih yakni gonimah nu sejen nu bakal nyukupan inna ilallahi ragibun sanyana urang sadaya rasa cinta ka Gusti Allah tuh tanda-tanda jelema hebat ketika manehanana dibere ku Gusti Allah henteu bersandar ka mah ngomongna hasbunallah eta nu hebat urang teh tah ieu teh deuk di ka Allah keun teh hese boro-boro lu teu ngaji nu ngaji ge hese urang teh geus ngaji tauhid dina ngaji tauhid teh kapan aya qaddaru arzaqahum wa ajalahum Allah teh geus matikeun kana rezeki jeung ajal dina Al-Qur'an lagi telah dijelaskan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha boro-boro urang sebagai manusia nu dibere akal jeung pikiran cacak-cacak hewan bae ge kuda sapi munding domba hayam kakutu-kutu kabeh dirizkian ku Gusti Allah salila aya kene rezeki hirup rezeki paseep paeh atuh komo urang cek Ibnu Athaillah teh amalamun teh ama urang dibere surat ti bupati lantaran urang geus mengabdi ka nagara anu sakitu hebatna haju dibere surat ku bupati dalam bentuk tanda tangan bentuk suratna teh kieu Zaid Anda telah mengabdi untuk mengabdikan diri kepada negara kami saya sebagai kepala Kabupaten Tangerang DT2 memberikan hadiah atau menaikkan gaji dari 2 juta per bulan menjadi 3 juta misalnya tanda tangan sekian Zaki Iskandar baca wah bunga bebeja ka pamajikan tah geus urang mah pokona heheotan kunaon tah sebulan 3 juta geus bulan 30 mah 3 juta beladan tah sebulan 3 juta urang tah geus urang mah geus nikmat aya nu nanggung jawab urang mah geus pokona hikmat percaya lain percaya deui geus jana mah tilok naon kitu ngatilok mah hiwal asal geus aya tanda tangan Zaki angsongkeun geus beres heuh nya heuh mantep geus padahal ma Al-Qur'an geus ngajelaskeun wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha hiji dabah nu kumalandang di alam dunia kecuali Allah nu ngarizkian etapan surat langsung ti Gusti Allah tinu nyieun langit jeung bumi geus sia wahai manusia ulah sok rempan-rempan jeung ulah sok sieun-sieun ulah cang saya sia dijieun ku aing dirizkian ku aing tah suratna wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha pokona sia teh dirizkian ku aing tadi ge eueuh diayakeun ge ku aing haju ku ari sia dihirupan ge ku aing tah rezeki sia hirup teh nanti aing tah ku ari teh aing nu ngarizkian sia eta tah suratna tah ayatna tah
percayaan surat ti bupati apa ti Gusti Allah coba sih ayo bandingkan coba bandingkan tah percayaan nang ti Allah apa nang ti bupati tuh cenah ti bupati tarolol pan siapa Allah nu nyina ya Allah nu nyina Allah khalaqas samawati wal ardh khaliqus samawati wal ardh tapi orang cangcaya boro-boro nu teu ngaji nu ngaji ge cangcaya keneh mah atuh kumaha nu teu ngaji geus dipastikeun ku Gusti Allah anu mastikeunana masih kece cangket tah ngarobah keyakinan ngaji teh lain ngan sakadar wujud kidam bako mukhalaf balihadi kiamu biasa lah lain sakadar tah yakinkeun supaya karasa ngaji teh karasa kehadiran Allah lamun geus karasa kehadiran Allah engkena mun Allah mere radu ma atahumullahu wa rasul wa qalu hasbunallah urang dagang mah dagang tapi pan untung jeung rugi nama Allah nu nangtukeun urang dagang masyaallah isu keneh urang jal-jal nu meuli hasbunallah alhamdulillah aya aturan dagang ti isuk datang ka sore nu mampir hiji-hiji aja Allah eta mah meureunanan urang teh endek ditenangkeun supaya ulah ngitungan duit tenang saja kalau teh tenang geus HS dagang jadi bari dagang bari HS tenang aya mah eta manfaat iya dan Allah ketika aya subhanallah urang teu puguh teu karu atuh Allah nu ngatur teh Allah ngatur urang bari dagang atawa teu cicing be dihareup marinya kelantas be subhanallah ka Allah aya nu liwat Haji kenaon teu keur naon di bangunna tenangeun amat lah geus kolot ieu mah teu marinya kelantas bebe dari gawe mah subhanallah ketunggannya naon ente ke kula ka dieu datang ka dia mau bandang masyaallah hiji 10 kilo ya Bang Haji ya hampir paehnya nak tah eta kan hasbunallah ya Allah ya Rabb hese tah lamun urang yakin ke aya bae atuh Allah anu tanggung jawab sih Allah nu nanggung jawab urang dagang keur dagang tani keur tani keur henteu na ditanggung jawab ku Gusti Allah kajen kuku mage engke aya bae tak aya bae asal yakin ka Allah tatari dulu-dulu we dulur urang karunya amat nya kuari dagang henteu tani henteu ih karunya amat lah aing ieu keur maju dagang ku aing dibere nang saha eta tah ngalunturkeun hate dulur masyaallah kan cih ini ku baca Pak maji pendi karunya apa majikan teu boga dagang ja kitu bae misalna aya nini datang ka dinya Assalamualaikum waalaikumsalam maji keur naon iya daripada cara kawin mah tukul apa umur 80 tahun eta ge fadl Allah eta atuh tinggal ngomong bah hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir kieu teuing Gusti tuh siapa tauhid teh jadi balik kitu subhanallah ya Allah inna ilallahi raghibun saenyana kaula maresep jasa ka Gusti Allah nu mantap ieu Gusti Allah nelekeun qalbu urang sakumaha dongeng teh sakumaha dongeng Kangjeng Nabi Isa ngaliwat ka jelema keur zikir be la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah tanya mayah miluka naon anu ngajurung ka anjeun anta keur zikir anjeun teh naon ye jawab Nabi Allah Isa alaihissalam abdi zikir teh khaufan lillah abdi sieun ka Gusti Allah unjukkan ka Gusti aya jelema zikir sieun ka Gusti bagus cak Gusti ahsanta asabda wa ahsanta bagus
Belakang deui aya deui nu zikir la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Datang deui Kangjeng Nabi sakit. Ma yahmilukan tazkur. Naon anu ngajurung ka anjeun zikir? Anjeun teh make zikiran. Gusti Rasul Isa abdi teh zikir ka Gusti Allah teh ieu teh lantaran resep rogbatan li sawabillah. Abdi meresep karena ganjaran Allah. Abdi hayang menang ganjaran. Nah, mahabbatan wa rogbatan lilataya ya rogibu. Rogbatan wa mahabbatan. Bebeja Gusti aya nu zikir ka Gusti teh. Ieu teh hayang ganjaran resep kumaha? Bejakeun asanta wa asobta. Bejakeun bagus maneh. Bagus. Terus. Saya deui ka panggilna la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Datang deui. Assalamualaikum salam. Mayah bil kantat. Naon nu ngajurung ka ajeun maneh zikir teh? Henteu naon. Maksudna naon maneh make zikir-zikir? Apakah sieun ka Allah? Henteu. Apa resep kana ganjaran? Henteu. Sugan sieun ka neraka? Henteu abdi mah. Hayang surga meureunanan di hayang ganjaran sama sekali. Atuh mana ieu make jeung zikir abdi teh sebagai hamba Gusti Allah. Urusan ka surga jeung urusan ka neraka geus liwat abdi mah tah kumaha Allah bae. Ngan abdi mah sebagai hamba abdi teh hamba nu hina tadina eueuh jadi aya ke bakal eueuh deui salila abdi aya abdi teh jelema nu hina atuh mantak naon terus-terusan per detik inget ka Gusti Allah jamal kebal di alam dunia. Cek Kangjeng Nabi Gusti ieu aya hamba Gusti modal kos kieu iyalah al muhiqqun al muhaqqiqun eta tah nu bener jeung sangat hebat eta nu bener tah Kangjeng Nabi Isa berangkat deui horenganan jelema teh nomor kahiji zikir ka Gusti Allah segala rupana sieun ka Allah bagus. Nomor kaduana zikir ka Gusti Allah ibadah segala rupana teh lantaran resep kana ganjaranana hebat. Nu katilu mah luapang hebat-hebat teh sieun ka neraka teh hayang ka surga. Hiji bae pengabdian ka Gusti Allah seutuhna abdi hamba Gusti Pangeran. Abdi sebagai hamba deuk ibadah ka Gusti. Adapun surga jeung neraka kumaha Gusti bae abdi mah tah eta nu hebat. Pan urang mah teu bisa eta kos kitu. Ada udang di balik batu urang. Urang mah mere atuh udangna gede. Udang mah kekerepekan. Barang geus kitu Kangjeng Nabi Isa teh selang sababaraha poe lila kapanggih jeung jelema nu zikir la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Waalaikumsalam. Cik Kangjeng Nabi Isa mah milu ka adat guru. Anjeun zikir naon? Apakah sieun ka Allah? Lain. Hayang ganjaran? Henteu. Lain ulama. Apakah sebagai pengabdian? Lain. Naon atuh? Ieu kan raja, abdi zikir supaya raja mere. Kangjeng Nabi Isa bebeja ka Gusti. Ya mah Gusti ieu lain din nu tadi teh. Ieu zikirna kos kitu neraka. Cek Gusti Allah eta zikir bentukna mah zikir. Tapi Gusti Allah teu ngaku tah kos kitu mah lain ka aing tah mah lain sieun ku neraka, lain hayang ka ganjaran, lain sebagai pengabdian. Kunaon atuh make jeung hayang dibere ku raja? Kunaon atuh make hayang dibere ku jelema anu ngundang? Kunaon atuh hayang dibere ku tatangga? Geus ku aing disadiakeun ka Gusti Allah tuh neraka jahanam jang nu zikir niat mah bener kos kitu. Lain masalah. Mikir. Atuh ulah ka kulumnya na bae nya. Ya Allah. Iyalah inna ilallahi ragibun. Titahna ragibun ilallah. Cinta ka Allah. Resep ka Allah teh hayang surga bagus. Resep ka Allah teh sieun kana siksana bagus. Resep ka Allah teh hayang surga teh hayang neraka. Hiji bae ka Allah na we. Eta mah leuwih hebat, leuwih bagus panghebatna. Nu ulah ge kaluar tinu tilu.
rasakeun ku urang lamun urang diondang ku bupati hayang naon pun hayang naon eta Haji Pendi tuh kan emang siapa jurig neraka siapa hayang naon lempengkeun si hade tah dongeng Kanjeng Nabi Isa Masya Allah iyalah inna ilallahi ragibun kudu hasbunallah urang ulah cara munafik tadi mah di mana dibere ngalem di mana teu dibere nyacat di mana dibere senang di mana teu dibere benduk munafik urang ulah boga karakter kos kitu dibere cara model tadi zikirna ka Allah apa sih neraka deres zikirna ka Allah resep kana surga bagus zikirna ka Allah teu hayang teu embung neraka teu hayang surga hiji bae pengabdian ka Gusti Allah hebat mahikunal muhaqqiqun nu katilu nu ulah mah zikir teh ya hayang dibere ku bupati hayang dibere ku gubernur hayang dibere ku tatangga hayang dibere ku presiden hayang dibere ulah teh kos kitu teh diulah-ulah ge kitu deui aya aturan mantes ti pendopo bebeja babarengan sia dibere sabaraha can datang ka imah sigarar itu tadi sisi mobil sia sabaraha je budak ngundang tsunami teh kiai tolong ulah sok ngalieu ka dieu sih jadi di kiai aya tadi dia tah kiai sarua jeung dieu sarua wa minhum may yalmizuka fi sadaqat Kanjeng Nabi harita teh ba'da perang Hunain ngabagi-bagikeun ghanimah begitu dibagikeun teh aya salah saurang anu hadir Dzul Khuwaisarah At-Tamimi ngaranna Urqus Miqdad Urqus bin Zufair Miqdad iyalah asul khawarij begitu manehanana ningalikeun nyaksian ngabagikeun Kangjeng Nabi ngomongna pegola idil ya Rasulullah sing adil Rasulullah ambo ka Kangjeng nyebut kos kitu ngabagi teh sing adil cik Kangjeng wailaka wa mayadil izalam adil sahanu adil lamun kula teh adil kula diutus ke alam dunia teh ieu teh erek nembongkeun keadilan erek nablekeun keadilan erek nitah keadilan ke seluruh manusia wah kira-kira Kangjeng Nabi jelema nitah adil ka kaula eta kan berarti kan bahasa teh lain sambarangan bahasa lamun ti jelema nu iman moal munafik teh Metek Kangjeng Nabi Sayyidina Umar mah langsung noel ka Kangjeng Nabi izinan Gusti adriba udoko gas beres beulna ku kalieu pedang ye sok main penggel bae maneh mamar itu Sayyidina Umar izan da'i ya Rasulullah serahkeun ka abdi pasrahkeun ka abdi jelema kos kieu mah geus moal kebal deui ulah di akhir zaman bakal tararimbul turunan ti jelema-jelema ieu teh jararago maca Quran hararebat makhrajna bahkan bakal dimusabaqah-musabakokeun kadenge ku balerea teh bakal aya julukan ieu teh juara kabupaten ieu teh juara provinsi ieu teh juara nasional ieu teh juara internasional bakal hebat kadengena teh diundang kudu baragaroga duit tapi horenganan maca Qur'anna teh gaya merukunan teu datang kana beuteungan sakadar datang kana ti koro doang ieu turunan ti Miqdad
bekal di musabako dia hebat-hebat kadenge ku balerea kahebatan suara jeung makrotna jeung lirik-lirikna tetapi manehanana teu make kana aturan-aturan Al-Qur'anul Karim. Quran mah dibaca wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah. Oh orang nyana nu zinahna nyana nu zina. Ina Al-Quran dibacakan kumanehanana soal riba tapi nyana nu bolak balik beka bank kunyana dibaca Al-Quran didengung-dengungkeun soal keadilan tapi nyana pang teu adil-adilna. Di akhir engke cak Kangjeng Nabi bakal aya pembaca Al-Qur'anul Karim nu hebat. Wey, istimewa. Tapi ternyata ngan sakadar datang ka tikoro hungkul teu datang ka beuteung ka kolbu. Yakna teu make. Loba baksana qori hafizul Qur'an. Hafizul Qur'an ieu mah lain sakadar baca biasa hafizul Qur'an. Tetapi na teu make kana Al-Qur'anul Karim. Masya Allah, Kangjeng geus ngomong gitu deh kumaha. Geus ieu lantaran baheulana teh aya Mikdad yakni Ki Hurqus bin Zuhair. Idil ya Rasulullah, adil atuh aya babagi teh. Masya Allah, wah ka Kangjeng Nabi. Wa may adil idza lam adil. Saha tuh bisa adil lamun kula teu adil. Iyalah orang-orang munafik seperti kos. Bahasa Al-Quran teh lain sakadar Al-Quran anu dibaca ku para qori orenganan kiai-kiai nu sok malaca Al-Quran ge anu kumanehanana dibaca terjemahan Al-Quran ngabentuk jadi Fathul Muin. Terjemahan Al-Quran teh ngabentuk jadi Riyad jeung Takrib, Fathul Muin, Watul Wahab terus dan lain-lain sebagainya. Tapi kumanehanana dirumpak ieu kreditan anu dua harga haram. Quran geus ngajelaskeun, hadis Kangjeng Nabi nu ngajelaskeun, ditarjamahkeun melalui kitab-kitab fikih, tapi horenganan nyana malah nu boga sorum. Niku kumaha? Ieu gara-gara ieu Hurqus bin Zuhair seorang munafik anu cak Sidda Umar idzan da'ani ya Rasulullah an adribunuka wae ulah engke bakal timbul turunan-turunan ti dia pembaca Al-Qur'an, pembaca kitab sakadar duniawi dan duniawi teu make kana aturan-aturan Al-Qur'anul Karim. Ya Gusti Allah nu agung. Urang kuari mah kudu ka Madinah ziarah ka Kangjeng Rasul. Assalamualaikum ya Rasulullah. Salam. Ayeuna ucapan Gusti Rasul dina Bukhari teh anu bakal terjadi saur tuan teh pembaca Al-Qur'an, pembaca kitab anu dibaca dengan sakadar datang ka tikoro teu liwat ti tikoro yakni teu mararake Gusti di lembur abdi teh seueur. Lembur mana? Lembur abdi, lembur naon dia? Kanjeng Nabi ge make dia. Antaran ieu gemeseun Kanjeng Nabi. Hampura Gusti Rasul, iya mah. Si orang mana? Tah bebeja kan atuh kudu dibejaan sa Kanjeng Nabi kayak kuaing dikirim ka Gusti Allah minta tsunami. Minta gempa, minta angin. Tah Masya Allah eta teh nasihat Quran hanya sebatas bibir. Lipstick. Urang mah kuari ngararaji teh ieu kuari di majelis taklim lalaki hungkul. Awewe di majelis taklim awewe di ditu. Eta tadi nama diulah ngaji teh awewe di dieu teh supaya ulah ngahiji. Gara-gara nama aya ustadzah milu ngaji di zaman abad teh kula mah milu be di jero saurang dua urang tilu urang milu nyoret. Kabelah dia nanti kata diulah datang ka kuari geus ulah ngararaji komun kembalanja doang mun naraona. Geus ulah ngararaji geus sawe mah aing mah bari lalaki bae lah. Dikang mah geus tanggung ka neraka geus. Aduh. Urang lalaki itu. Awewe mah ulah
mundek jaga hati-hati yes lamun aya awe perem ya perem kotok minimal lah. Tapi kan anu di pabrik mah awewe lalaki, nu di sekolahan mah awewe lalaki, sanajan pondok pesantren modern, tapi kan ngahiji awewe jeung lalaki, eta teh geus teu ngarasa haram per hari, per detik. Nya kumaha? Nya kumaha? Ayat hijab teh geus jelas. Ulah deuleu tah. Iya. Hayu. Kuari malah bahkan dimasalahkeun jilbab teh di Indonesia. Orang neangan kepala negara anu ngawajibkan pakai jilbab bagi muslim muslimat. Geunaheun kan urang. Wajib sholat, wajib berjamaah. Oh, Kabupaten Tangerang kuari aya perda wajib berjamaah. Nyaoting nyanana berjamaah nyaon teh. Yang penting aya perda. Sakitu ge geus kemajuan teh. Lumayan, masyaallah. Nah. Iya, munafik. Mata ketika seperti eta turunlah malaikat Jibril mawa ayat ini. Wa minhum tina sawarehna munafik teh mana ya jelema munafik yal mizuka anu nyaci ka anjeun Muhammad yo ai bukan anu nyela nyaci maki ka anjeun Muhammad pikis bersedekati dina ngabagi tentang sedekah tentang gonimah tentang zakat di antarana eta tadi Urkus bin Zufair Mikdad teh anu bahasana idil ya Rasul sing adil Rasulullah. Nah eta kan bahasa teh bagus kos kitu teh bahkan fainutumul manehanana dibere tina sedekah radunya nama senangeunana luar biasa. Ilam yutau minda di mana-mana teu kabere mah nalika teu kabere hum yaskhatun muarah urusanna dunia bae munafik mah urusanna dunia bae ieu tah hayatna fa inutu minha radu lamun dibere tina eta sedekahnya nama senangeunana luar biasa ngalemna ge beuh ti luhur sausap rambut ti handap sahibas dampal eueuh cawadeun si eta mah masyaallah soliderna pohara istimewanya nama jadi pamimpin teh di samping jujur jeung adil teh barahana luar biasa asal dibere bae kos kitu bae teu eureun-eureun ka unggal jelema. Tapi wa ilam yutawalamun teh dibere minatina sedekah idahum yaskatun marah para tama gubernur pelit tama presiden pelit bupati pelit teh munafik tah jelema nu kos karana ditu munafik mah kos kitu kuari mah kunaon atuh eta kos kitu teh aya di kiai nu sok dedeukeutan jeung pamarentah manehanana menta ka pamarentah makan teu meunang sambarangan kudu make proposal ja aya disadiakeun di ditu teh dana sosialna yang pembangunan berbagai pembangunan nyeun proposal teu eureun-eureun itu can turun yeun deui itu can turun yeun deui bagus numpuk proposal embalayah lamun dibere Bupati Zaki urang mah hebat dasar turunan Habib hebat ya memang si bapana ge hebat wulus beuh duana lantaran proposal turun ketika proposal nanti turunnya lah ngomong ya presiden urang presiden bupati urang teh kos kieu teh cenah turun Habib cenah ngarti tapi pelit amat imam mah koret lagi merepet dur pet gas urang turunkeun deui cacahanana geus lain deui lain pembangunan tapi demi beuteung manehanana tah eta kiai nu kos kitu kiai nu kos kitu eta kiai nu kos kitu eta kiai nu kos kitu hese ngomong aing ieu geus tah sia tah nu ngomong ka dituna mah aing mah toser doang tuh si anu nyemes Masya Allah
Nek lebaran sok dibabagi ku bupati kiai nu bener malah Gusti abdi mah ulah dikiriman ku bupati ja abdi mah teu hayang sok ngaganggu kana katentreman jiwa abdi ja samping boga duit boga keun bae jang usah rusah bae nalika dibere teh tetep bae dibagikeun ka nu susah ngan teu kudu abdi mah eta kieu bener sawarena mah lain kitu ieu teh geus tanggal sabaraha kiriman bupati can aya keneh bae tolol tah bupati goblok kunaon nolol-nolol ka bupati atuh kunaon ngagoblok-goblok ka bupati tah biasana mah sok kabeh cenah ieu aing emang teu dianggap jelema meureun ku anya aing meureun punyana mah dianggap kutu meureun je aing teu dianggap jelema pan aing teh kiai kok kikiriman anak amat ieu wah geus kemah gede mun calon deui geus teh hayang imah ngomongna ge kos kitu bae tak ieu ayatna tak bejakeun teu fa in utulamun dibarere tak kiai min hati bupati radu sararna ngeun ngomongna ge hebat ngalemna ge pohara tapi wa ilam yutau mun kiai teh dibere min hati dana bupati dana naon cenah bupati mun bupati sia bae mah kitu bae padanan idahum yaskotun ngacaprak ngomong itu di Al-Quran yang ngacaprak segalanya idahum yaskotun tulis di sisina ngacaprak iya munafik baheula teh ya pan turun temurun terus anakan incuan uyutan bawan nah nu ka dieu mah naon buat tah nu baheula teh ka Haji Pendi kapi uyut apa kapi bao teu jangan ngawareng lah tuh kan Masya Allah dari ieu lah munafik teh kos garari singkirkeun geula hayang kana dunia resep kana dunia nu dibere amanah ilmu ku Gusti Allah ulah aya di jero hatena naon hiji be Allah hiji be tegakkeun agama melalui ilmu lamun pemerintah negakeun agama melalui birokrasi lamun TNI negakeun agama melalui perang lamun polisi negakeun agama melalui priwitit oh sia tilang aduh Pak Haji dari mana saya habis ngaji di mana Cilongok iya ngaji mah ngaji tapi motor mah harus ada suratnya ya lupa Pak saya nggak bawa surat KTP juga sama BPKB atuh masa kayak mau dijual aja jadi kan surat nggak ada ini TSNK nggak ada SIM nggak ada aduh tapi habis ngaji iya ya udah kalau habis ngaji mah dah langsung dah alhamdulillah eta mah polisi hebat apa kos gitu mah berarti negakeun kejujuran jeung keadilan nyana melalui pangkat polisi padahal mah di dieuna geus balokna loba bentangna geus loba bentang ketumiri segala di dieu tuh kan ya Allah ya Rabb nah tapi anu gemes mah dari mana saya habis ngaji Pak ngaji urusan kamu motor harus ada suratnya mana SNK-nya lupa Pak saking buru-burunya tadi abah subuh siapa suruh lupa kamu siapa suruh buru-buru kamu geus dikieu beta kartu tilang nang si kieu Pak damai aja enggak tidak ada damai bagimu polisi kejam jasa ya Masya Allah kali udah kesalahannya satu kamu tidak pakai helm kedua tidak bawa SNK 3 SIM tidak ada 4 itu pentil nggak ada tutupnya nih surat tilang idang nyana di ini mah geus dia eta naon eta cek pamajikan surat tilang kok ditilang terus ngaji ge nyaho teh polisi kumaha meureun teh ku galedeg gitu polisi ngacaprakan wadak jadi polisi mah sampah masyarakat eureuna lamun teu bener abi nu bener atuh teh sarua bae tah kumaha amal perbuatanana ye nah ieu tegak-tegakkeun agama ja kiai ge loba nu jadi sampah lain polisi bae jadi kiai ge loba nu jadi sampah masyarakat
ye diondang ngariung teu diondang nyalateun teu ayo coba duit teu gablegnya santri barali mingguan geus eureunnan tuh gara-gara asup Golkar baheula ieu mah geus ieu Golkar ieu kalau ngomongkeun Golkar ge bukan baheula Golkar nu ayeuna mah tuluy kejem racun bagi kiai ulah ngomong gitu ge hook jasa ulah malena naon masyaallah teu jadi sampah masa keur maca khutbah diturunkeun khutbah Jumat alhamdulillah turun alhamdulillahilladzi turun alhamdulillah turun aing teh hayang di khotiban ku sia aing mah ulah ngakhotiban batur heula dan sia heula turun aya aturan jadi imam diturunkeun keur maca khutbah gara-gara Golkar blonta Golkar nah ieu sigade tah eta nangsa gerak Allah ilmu aya tetapi nyana teu ngamalkeun ka ilmu lantaran ilmuna dipake neangan dunia nah iya nyana malamun ceramah dibere rodu ngomongna ge beuh eta mah barahan jasa wa ilam yutaw lamun ceramah teh dibere izahum yasqatun mengkerut bae teh daek ngomong di jalan ge ngarokon teu nginum teu supirna ge bingung kok kiai jadi kos kiai sakumaha dikancing tapi wir horenganan amplopna ipis kiai munafik aduh Gusti Allah lagu ge ayat kunaon kejem-kejem teh karasana nyeri ayat nyeri ge kanu asli ya tuh aduh kanu teu tenang bae tuh sia teh mah biangna ya Allah ya Rabb mantak naon si tararenang udah diundang ku bupati datang jangan ngadoakeun tapi ulah hayang pamerena ulah hayang ketika dibere cokot siapa pajar lalagan we lain ieu bae saya ngomong aing mah ulah hayangna tah ulah hayangna masyaallah kos ngariung urang mana ngariung kieu jadi ganjaran teh sia aing ngariung kadinya Gusti jadikeun abdi ganjaran atuh cek Gusti teh hayang naon sakadinya abdi teh deuk ngaji jaya nu ngundang di samping ngaji di balik ngaji hayang naon aduh capek ya teh aduh hayang amplop jangan naon di amplop di beuleuman ku kipudol di amplop eusina bulan-balik. Oh, mulai guys. Lillahi ta'ala Gusti teh mere ilmu ka abdi teh. Kabeneran aya batur ngabutuhkeun, abdi na imkan lantaran sehat jeung eueuh gangguan. Abdi rek berangkat Gusti. Erek ngabejakeun ala kadar anu ku Gusti dititipkeun we ka abdi nyangakeun sadaya-daya. Cenah hayang amplop dan teu abdi mah duit teu hayang dunia teu hayang lantaran amplop loba duit loba di imah kueh loba cau loba ambalaya teu kadahar di imah ge dina teu ayana ge lah teu sapira nu kos kitu jang naoneun ieu mah abdi barek ngaji we Gusti tah lempeng tah geus lamun balik sasalamanna tegep tek balik ieu mah aya aturan datang deui sorban tinggaleun kiai balik deh muhun aya naon sorban ieu tinggalin masa buru-buru bae hadena ka dieu deui gitu ih pohon panitia can mere amplop emang eta aduh ayo mata kiai dek kumaha munafekna tuh komo aju make DP segala rupa mah kiai naon teh kos itu rek ngaji make DP segala sakumaha ngridit motor. Ieu. Wa minhum may yalmizuka fis sadaqat fa in utu minha radu wa illam yutu minha idza hum yaskhatun tuh Masya Allah karim urang dijadikan qori ku Gusti Allah teh boga suara pamere Allah makhrajna menang ngaji nang Allah keneh
boga lirik-lirik jeung lagam ti Gusti Allah melalui ngaji alhamdulillah kuari soka undang Gusti meureun abdi teh dititipan suara ku Gusti teh uya uluk-uluk Nabi Daud. Nah abdi teh ieu teh erek piwarang ngaos di hiji lembu dalam rangka maulidan teh maksudna ngaji-ngaji keneh rajaban ngaji keneh abdi bade ngalengkahkeun suku Gusti rek ngajikeun mukjizat Gusti wahyu Gusti Al-Qur'an. Teu hayang nanaon ieu mah sugan bae ku pembacaan ayat suci Al-Qur'an budak-budak anu encan ngarti can bisa maca katari supaya manehanana hayu hayang belajar. Haju anu geus rada gede supaya tertarik kana makhraj-makhrajna. Abdi mah bisa teh sakitu bae. Ku Gusti teh dititipan teh naon maca Quran tina makhraj-makhrajna supaya ku abdi erek dijelaskeun melalui maulidan ieu. Ya ade ngajelaskeun teh ngajelaskeun pembacaanna da bae abeh batur teh jam maca Quranna bagus supaya ke batur bisa belajar teh abdi mah teh hayang naon. Abdi mah atuh beuki ngarokok rokok mah di imah ngahutang-hutang ge. Cenah ieu mobil kudu dibensinan atuh meuli di abdi duit mah aya ala kadar jeung sajabanan teu nah geus be tah be ngeunaheun ka kos kitu geus ngaji lagi ngeunaheun di dieu kana bakal beda di dieu kana bakal beda do tertarik bakal loba bakal milu takakol bunu bersih teh bakal milu adapun engke balikna ala kadar di amplopan ulah henteu henteu tah ti aing siapa ulah nah henteu tah niat di imanan teu dibere eta mah kan urusan Allah aja dibere mah nah eta kan lain deui ngeunaheun ke bakal tah supaya kararitu tah maksudna tah supaya anu ngaji Quran dia sunah pan urang deuk ngaji maca Quran heula sunah dina Tambihul Muqtar itu sunah. Nah kemudian atuh ngajina kitu keneh bolak-balik urang teh supaya ieu bener jadi ganjaran kan ngeunah tah ieu makan lain abring-abringan kuari kiai-kiai teh nek lebaran teh ka pendopo dibabagi kiai teh marawa kartu BPJS antri dipimpin ku Kiai Haji Fudoli anak buahna lobana antri di ditu teh sabaraha kana diberena pun klasifikasi caknya tuh nah ya jupain utul lamun dibarere minarodu sarnangeun ngomong nage pohara ngalem nawa ilam yutau lamun teu dibere min haidahum yaskatun bararendu iyalah dunia dan dunia Masya Allah karimah ulah aya cinta dunia sebab lamun cinta dunia bakal boga hasud jeung bakal boga hikduk bakal hasud jeung hikduk timbul persaingan Masya Allah karim ieu hayang ngalempengkeun hate ulah hayang dunia bae heulanan tah dunia mah hina kitu-kitu bae heula tah kitu-kitu titah kitu dunia hina kunaon dipake ka hayang ilmu anu mulia anu bakal engke ditanya ku Gusti Allah di akhirat ieu kunaon ku aing haju dipake usaha jang neangan nu hina tolol amat ti aing kitu-kitu tadi di urang. Sia teh bisa maca Al-Qur'an, sia teh bisa maca kitab, sia teh bisa maca tafsir, sia teh bisa maca Bukhari. Ieu teh mulia lain lalagaan teh sembarangan jelema dititipan kos kitu. Atuh kunaon haju kuari pake neangan dunia anu hina. Dunia mah tuh lain pakai neangan di teanganan lain kudu ku Al-Qur'anul Karim Quran mah tuh jang neangan sorga kunaon pakai neangan secuil dunia goblok sia tolol sia goblok sia tolol boloon sia awak pecit sia kuai care kanan nawa goreng care kanan titah teteng lamun cek dina bade ngaranna bade tajrid
namun dina bade mah mun urang ngaju kudu Jumat atau Juhar makum aya bade tajrid teh nganggap diri urang teh dua wari aya di hareupeun urang plek tah dinasehatan tah urang teh nganasehatan urang seakan-akan aya di hareupeun urang eta tajrid ngaranna pokos urang kabungbulengan ku Kangjeng Nabi maneh teh make jeung ceurik segala rupa maneh teh make jeung teu sare segala rupa maneh teh make jeung teu ngeunah dahar teu ngeunah nginum ku sebab cinta jasa ka seseorang nu aya di Madinah ku sebab maneh teh resep jasa ka jelema nu aya di Madinah make jeung pohara teu ngeunah sare teu ngeunah dahar datang ka henteu cager lamun teu kapanggih pohara amat maneh teh tak urang teh ya urang seakan-akan aya di hari urang mah ka Kangjeng mah tilok kitu mun kitu maka sarwiti kitu maneh teh kuari keur bobogohan kan jeung seorang wanita di Cikupang ngaran Sarwiti make jeung teu ngeunah sare teu ngeunah dahar emang kunaon gering naon zamaneh mah tuh lamun teh mah di take off ka dokter take off atuh urang mah nya salah lain check up take off jangan mah di take off ja sehat tensi bagus pake jeung teu ngeunah sare teu ngeunah dahar kunaon maneh teh jawab ada sesuatu yang terpendam dalam hati yang ini mah urusannya hanya aku dengan dia. Ini mah sangat rahasia. Orang lain mencaci maki, biarin. Yang penting cintaku. Sebab wajahmu selalu ada di hatiku. Bibirmu ada di hatiku, kicapmu ada di hatiku. Mana bisa aku tidur sebab engkau selalu menggoda. Senyummu selalu ada di hatiku. Mengapa demikian engkau? Cek urang teh tak urang keneh tah kan wae dihareupeun. Karena cintaku telah terbalas sehingga tidak bisa dipisahkan oleh badai. Gunung yang tinggi akan kudaki, lautan yang dalam akan kuseberangi. Oma Irama datang. Nah, iyalah eta tajrid karana. Nah, urang ge mantak naon pituturan ka urang sia goblok. Wujudkeun diri urang di hareup. Sia teh dibere ilmu ku Allah. Meunang mondok pesantren 10 20 tahun. Sababaraha pondok pesantren ganti-ganti pondok pesantren. Kuari sia geus bisa maca tatadina ngan amil doang naik ka jurumiah naik terus kuari geus ngabisa. Haju ieu teh lain satelagaan lain sambarangan ilmu teh mulia tadi teh setiap jelema dibere. Kunaon haju pake neangan dunia nu hina. Dunia mah atuh pan geus ditanggung jawab ku Gusti Allah. Ayat lagi geus aya wa min dabatin fil ardi illa Allah rizquha. Tapi kunaon haju make di tangan neangan make ayat deui. Segala ceramah neangan dunia. Segala kori neangan dunia goblok sia mah tolol sia mah pai. Awas sia. Kana neraka nyaho sia. Engke ge nyana hampura atuh hampura sih bener sia. Tuh, urang teh kan kos nu edan tan. Jadi lamun kajahoan ku batur mah je Ki Edan. Misalnya di Budoli keur kos kitu keur kitu atuh goblok teh nunjuk-nunjuk biasa aja ajangan diwujudkeun aya tajrid mah kos kitu karena sia teh ditunjuk-tunjuk tah ka dieu tah ku muridna euy Ki Budoli OTM emang nyana kikituan sorangan bae ji balik ceramah juga kikituan heran nya asana isu ka gerogol nya anu kumaha goblok sia nu edan tolol meureun sia ye aing keur ngalempeng-lempeng diri aing pajar edan sia nu edan ye goblok meureunanan sia tuh tungtungna mah ngepek bae pan ieu lah dicoba lamun teu dicoba mal bisa cobaan ye cenah ki uci ngomong we ka batur emangnya da teu resepkeun kada ulah sok haja memperhatikan aing
aing keur ngomong siapa ulah sok nganilai ka aing. Nah, jangan mah mobil boga motor boga. Eta mah urusan aing goblok. Sok atuh suuzon ka aing. Aduh ulah kitu cenah nganasehatan batur aing jangan teu nganasehatan. Nah, iya jelema nu kos kieu. Kudu diservis ieu mah. Ganti oli ieu mah budak ieu. Nonggeng sia. Ganti oli. Teu jahoeun nya. Masyaallah batak ulah neuleuh Habib Lutfi mewahna ayeuna ulah neuleuh Gus Dur jadi presiden mewah naik BBNW ka hotel dari hotel ulah kolbuna deuleu moal dianggap bapak bangsa moal nyana di wali-wali di Jawa mun eueuh tanda-tanda moal Habib Lutfi kuari di kumaha-kumaha teu sabodo bae nu ngomongkeun emang para habaib ambalaya tetapi engke ge lentur lunak nu ngomongkeun nu kakula bae ge Habib sabaraha nu ngomongkeun Habib Lutfi karena dianggap kula deket bari ngomongkeun Habib Lutfi gini-gini kula dilempengkeun teu ngarti nya kula pernah bebeja ka Habib ada Habib anu kenapa ngomongin Habib gitu biarin aja Habib lillahi taala kula pernah ngambejakeun sebab ayeuna di Pekalongan Habib eta Habib itu ngomongnya biarin semaunya. Masalah jelema nu geus deukeut ka Allah jeung geus teresep kana dunia deuk dicaci deuk dimaki moal kudu kumaha. Mun Haji Pudoli anu ngomongkeun. Ye. Pas. Ya suliwa main ya. Masya Allah nah iya ayat teh ayat jangka munafik ketika orang ayat maksudnya mah sobalah seetik tentu pahit orang dek ngalengkah aya nu ngondang tatangga pahit dek dilillahi ta'ala pasti pertama mah pahit tapi terus bae ka Allah bere abdi Gusti bere abdi Gusti bere Gusti keikhlasan abdi aya undangan imkan urang itu imkan ulah kira-kira bakal terjadi ganjaran ulah kita kira-kira bakal urang imkan lalu gina urang teh urang Bandung mah ayo ka ditu teh lempengkeun segala rupa engke ge dibere ku Allah tujuan urang mentak cek Gusti Allah ukhruj min baitika liridoya keluar maneh ti imah aing demi neangan karidoan aing sia keluar ti imah aing eta bahasa ahli marifat diterjemahkeun ukhruj min baitika liridoya keluar maneh ti imah maneh demi untuk neangan karidoan kaula maneh endek ka mana kuari keluar ti imah endek ka mana endek ka warung teangan ridho aing maneh deuk ka mana kuari kaluar ti imah teh deuk ka sawah teangan ridho aing niatna sing lempeng maneh deuk ka mana kuari kaluar ti imah maneh deuk deangan ridho Gusti deuk ka mana kuari deuk ka kantor sok awas teangan ridho deuk ka mana maneh deuk ka pabrik teangan ridho sok deuk ka majelis taklim ge atuh aya nu henteu rek teangan ridho Allah atuh aya anu WA Masya Allah misqala dzarratin khairan yarah Masya Allah karim. Nah, liridoya. Jang karidoan aing jang karidoan cak Allah. Berarti orang keluar teh Allah ridwan deui. Allah ridwan teh demi keridoan Allah. Jadi engke kamana bae urang deuk neangan ridho Allah. Bareng lempang ke pabrik nu ieu mah neangan ridho Allah nu mah henteu nilai di akhirat lain bareng ke pasar nu ieu mah neangan ridho Allah nu mah lain atuh lain deui bareng ke kantor nu mah neangan ridho Allah nu mah henteu atuh lain deui engke di akhirat kan kaget di akhiratna kumaha siapan bareng jeung aing ka kantor kos sia mah ka surga aing mah ka neraka aing bae heula ngaji di Cilongok
Ayo kadenge bae cenah mun kaluar ti iman neangan ridho Allah aing teh terus bae ngausahakeun terus alhamdulillah mantak aing mah aman. Tuh pasti lagi ngaji ke dia ka Cilongok. Aing mah ngaji teh handapeun tanggal Ambon. Tuh kan. Nah ieu ayat ieu munafik ngan bisi aya tanda-tanda kamunafikan hiji. Walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluh lamun bae jelema teh sararuka ridho senang kana naon nu dibere ku Gusti jeung Rasulna tentang gonimah-gonimah jeung sabangsa ngayakne aya pamerena nyana senang waqalu ngomong nage hasbunallah Allah teh nyukupan ka urang nah eta ngomong geus kitu lakana khairan lahum lebih bagus teh kitu teh sayutina Allahu min fadli ke bakal mere Allah ka urang tina fadl Allah bahkan Rasul mere tina gunimah nu sejen mayakfina mentak kumaha urang niat namun urang ngerasa senang dibere urang teh asa ti Gusti Allah nyari hasbunallah itulah lamun dibere berharap da ka Gusti Allah sayutinallahu min fadlih kitu keleh Rasul sayutina rasulu min fadlih yakni gonimah nu sejen nu bakal nyukupan inna ilallahi ragibun sanyana urang sadaya resep cinta ka Gusti Allah tuh tanda-tanda jelema hebat ketika manehanana dibere ku Gusti Allah henteu bersandar ka mah ngomongna hasbunallah eta nu hebat urang teh tah ieu teh deuk di ka Allah keun teh hese boro-boro lu teu ngaji nu ngaji ge hese urang teh geus ngaji tauhid dina ngaji tauhid teh kapan aya qaddaru arzaqahum wa ajalahum Allah teh geus mastikeun kana rezeki jeung ajal. Dina Al-Quran lagi telah dijelaskan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Boro-boro urang sebagai manusia nu dibere akal jeung pikiran cacak-cacak hewan bae ge. Kuda, sapi, munding, domba, hayam. Kakutu-kutu kabeh dirizkian ku Gusti Allah salila aya keneh rezeki hirup. Rezeki pa seep atuh komo urang. Cek Ibnu Athaillah teh amalamun teh ama urang dibere surat ti bupati lantaran urang geus mengabdi ka nagara anu sakitu hebatna haju dibere surat ku bupati dalam bentuk tanda tangan bentuk suratna teh kieu Zaid Anda telah mengabdi untuk mengabdikan diri kepada negara kami saya sebagai kepala Kabupaten Tangerang DT2 memberikan hadiah atau menaikkan gaji dari 2 juta per bulan menjadi 3 juta misalnya tanda tangan sekian Zaki Iskandar baca wah bunga bebeja ka pamajikan tah geus urang mah pokona heheotan kunaon tah sabulan 3 juta geus bulan 30 3 juta belanan tah sabulan 3 juta urang tah geus urang mah geus nikmat aya nu nanggung jawab urang mah geus pokona hikmat percaya lain percaya deui geus jana mah tilok naon kitu ngatilok mah hiwal asal geus aya tanda tangan Zaki angsongkeun geus beres heuh nya heuh mantep geus
Padahal ma Al-Quran geus ngajelaskeun wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Eueuh hiji dabah nu kumalandang di alam dunia kecuali Allah nu ngarizkian. Etapan surat langsung ti Gusti Allah tinu nyieun langit jeung bumi. Geus sia wahai manusia ulah sok rempan-rempan jeung ulah sok sieun-sieun. Ulah cangcaya. Sia dijieun ku aing dirizkian ku aing tah suratna wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Pokona sia teh dirizkian ku aing tadina ge eueuh diayakeun ge ku aing. Haju ku ari sia dihirupan ge ku aing tah rezeki sia hirup teh nanti aing tah ku ari teh aing nu ngarizkian sia. Eta tah suratna tah ayatna tah. Percayaan surat ti bupati apa ti Gusti Allah coba sia ya. Ayo bandingkan coba. Bandingkan tah percayaan nang ti Allah apa nang ti bupati. Tuh. Cenah ti bupati tarolol pan siapa. Allah nu nyieun ya Allah nu nyieun. Allah khaliqus samawati wal ardh. Khaliqus samawati wal ardh. Tapi orang cangcaya boro-boro nu teu ngaji, nu ngaji ge cangcaya keneh bae. Atuh kumaha nu teu ngaji? Geus dipastikeun ku Gusti Allah. Allah anu mastikeunana masih kece cangket tah ngarobah keyakinan ngaji teh. Lain ngan sakadar wujud kidam bakom mukhalafah liwadi qiyam bi asbah. Lain sakali tah yakinkeun. Supaya karasa ngaji teh. Karasa kehadiran Allah. Lamun geus karasa kehadiran Allah, engkena mun Allah mere radu ma atahumullahu wa rasul wa qalu hasbunallah. Urang dagang mah dagang. Tapi pan untung jeung rugina mah Allah nu nangtukeun. Urang dagang masyaallah isu keneh urang jal-jal nu meuli. Hasbunallah. Alhamdulillah. Aya aturan dagang ti isuk datang ka sore, eueuh nu mampir hiji-hiji aja. Allah eta mah. Beureunanan urang teh endek ditenangkeun supaya ulah ngitungan duit. Tenang saja kalau teh, tenang. Geus HS dagang. Jadi bari dagang bari HS. Tenang, aya mah eta manfaat. Tah, ieu dan Allah. Ketika aya hasbunallah. Urang teu teu karu atuh Allah nu ngatur teh Allah ngatur urang bari dagang atawa teu cicing bae. Ya marinya kelantas be subhanallah ka Allah aya nu liwat Haji kenaon teu keur naon di bangunna tenangeun amat lah geus kolot ieu mah teu marinya kelantas bebe dari beuh gawe mah subhanallah ketunggannya naon henteu ke kula ka dieu datang ka dia mau bandang masyaallah hiji 10 kilo ya Mang Haji yo hampir paehnya nak eta kan hasbunallah ya Allah ya Rabb hese tah lamun urang yakin ke aya bae atuh Allah anu tanggung jawab sih Allah nu nanggung jawab urang dagang keur dagang tani keur tani keur henteu na ditanggung jawab ku Gusti Allah kajen kuku mage engke aya bae tah aya bae asal yakin ka Allah. Tadi dulur-dulur urang karunya amat nya kuari dagang henteu tani henteu ih karunya amat lah aing ieu keur maju dagang ku aing dibere nang saha eta tah ngalunturkeun hate dulur masyaallah kan cih niku baca Pak maji pendi karunya apa majikan teu boga dagang ja kitu bae misalna aya nini datang ka dinya Asalamualaikum maji keur naon iya, daripada cara kawin mah tukul apa umur 80 tahun. Eta ge fadl Allah eta. Atuh tinggal ngomong hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kieu-kieu teuing Gusti. Tuh siapa? Tauhid teh jadi balik kitu. Hasbunallah. Allah inna ilallahi raghibun saenyana kaula maresep jasa ka Gusti Allah nu mantak
nu mantap ieu Gusti Allah nelikeun qalbu urang sakumaha dongeng teh sakumaha dongeng Kangjeng Nabi Isa ngaliwat ka jelema keur zikir bae la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah tanya mayah miluka naon anu ngajurung ka anjeun antas kura zikir anjeun teh naon ya jawab Nabi Allah Isa alaihissalam abdi zikir teh khaufan lillah abdi sieun ka Gusti Allah tunjukkan ka Gusti aya jelema zikir sieun ka Gusti bagus cak Gusti ahsanta asabda wa ahsanta bagus belakat deui aya deui nu zikir la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah datang deui Kangjeng Nabi Isa mah milukan tazkur naon anu ngajurung ka anjeun zikir anjeun teh make zikiran Gusti Rasul Isa abdi teh zikir ka Gusti Allah teh ieu teh lantaran resep ragbatan li sawabillah abdi meresep kana ganjaran Allah abdi hayang meunang ganjaran mahabbatan wa ragbatan lillata ya ragibu ragbatan wa mahabbatan bebeja Gusti aya nu zikir ka Gusti teh ieu teh hayang ganjaran resep kumaha bejakeun ahsanta wa asabta bejakeun bagus maneh bagus terus taya deui ka panggilna la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah tang deui assalamualaikum salam mayah bil kantat naon nu ngajurung ka ajeun maneh zikir teh henteu naon maksudna naon maneh make zikir apakah sieun ka Allah henteu apa resep kana ganjaran henteu sugan sieun ka neraka henteu abdi mah hayang surga meureunana di hayang ganjaran sama sekali henteu atuh maneh ieu make zikir abdi teh sebagai hamba Gusti Allah urusan ka surga jeung urusan ka neraka geus liwat abdi mah tah kumaha Allah bae ngan abdi mah sebagai hamba abdi teh hamba nu hina tadina eueuh jadi aya ke bakal eueuh deui salila abdi aya abdi teh jelema nu hina atuh mantak naon terus-terusan per detik inget ka Gusti Allah jam moal kebel di alam dunia cek Kangjeng Nabi Gusti iya aya hamba Gusti modal koski iyalah al muhiqqun al muhaqqiqun eta tah nu bener jeung sangat hebat eta nu bener tah Kangjeng Nabi Isa berangkat deui horenganan jelema teh nomor kahiji zikir ka Gusti Allah segala rupana sieun ka Allah bagus nomor kaduana zikir ka Gusti Allah ibadah segala rupana teh lantaran resep kana ganjaranana hebat nu katilu mah luapang hebat-hebat teh sieun ka neraka teh hayang ka surga hiji bae pengabdian ka Gusti Allah seutuhna abdi hamba Gusti Pangeran abdi sebagai hamba deuk ibadah ka Gusti adapun surga jeung neraka kumaha Gusti bae abdi mah tah eta nu hebat pan urang mah teu bisa eta kos kitu ada udang di balik batu urang mah mere atuh udangna gede udang mah kekerepekan barang geus kitu Kangjeng Nabi Isa teh selang sababaraha poe lila kapanggih jeung jelema nu zikir la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Waalaikumsalam cik Kangjeng Nabi Isa mayah milu ka adat guru anjeun zikir naon apakah sieun ka Allah lain hayang ganjaran henteu lain ulama apakah sebagai pengabdian lain naon atuh ieu kan raja abdi zikir supaya raja mere Kangjeng Nabi Isa bebeja ka Gusti ya hamba Gusti ieu lain dinding nu tadi teh ieu zikirna kos kitu neraka cek Gusti Allah eta zikir bentukna mah zikir tapi Gusti Allah teu ngaku tah kos kitu mah lain ka aing tah mah lain sieun ku neraka lain hayang ka ganjaran lain sebagai pengabdian kunaon atuh make jeung hayang dibere ku raja kunaon atuh make hayang dibere ku jelema anu ngundang kunaon atuh hayang dibere ku tatangga
geus ku aing disadiakeun ka Gusti Allah tuh neraka jahanam jang nu zikir niat mah bener kos itu lain masalah mikir atuh ulah ka kulumnya na baheula nya ya Allah iyalah inna ilallahi ragibun titahna ragibun ilallah cinta ka Allah resep ka Allah teh hayang sorga bagus resep ka Allah teh sieun kana siksana bagus resep ka Allah teh hayang sorga teh hayang neraka hiji be ka Allah na we eta mah leuwih hebat leuwih bagus panghebatna nu ulah ge kaluar tinu tilu rasakeun ku urang lamun urang diondang ku bupati hayang naon pun hayang naon eta Haji Pendi tuh kan emang siapa jurig neraka siapa hayang naon lempengkeun si hadeta dongeng Kanjeng Nabi Isa Masya Allah iyalah inna ilallahi ragibun kudu hasbunallah urang ulah cara munafik tadi mah di mana dibere ngalem di mana teu dibere nyacat di mana dibere senang di mana teu dibere belu munafik urang ulah boga karakter kos kitu dibere cara model tadi zikirna ka Allah apa sih neraka deres zikirna ka Allah resep kana surga bagus zikirna ka Allah teu hayang teu embung neraka teu hayang surga hiji bae pengabdian ka Gusti Allah hebat mahikunal muhaqqiqun nu katilu nu ulah mah zikir teh ya hayang dibere ku bupati hayang dibere ku gubernur hayang dibere ku tatangga hayang dibere ku presiden hayang dibere ulah teh kos kitu teh diulah-ulah ge kitu deui aya aturan mantes ti pendopo bebeja babarengan sia dibere sabaraha can datang ka imah sigarar itu tadi sisi mobil sia sabaraha je budak ngundang tsunami tak kiai tolong ulah sok ngalieu ka dieu sih jadi di kiai aya tadi dia tah kiai sarua jeung ieu sarua ya Allah ya Rabb mudah-mudahan orang kabereh dibere cerah ku Gusti Allah dibere caang ku Gusti Allah dibere lempeng ka Gusti Allah sehingga urang aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa urang nu geus dihampura ku Gusti Allah nu encan supaya ulah kalampahan ku urang akhir hayat urang husnul khotimah dulur urang emak urang bapak urang kabeh nu geus maot mudah-mudahan dihampura ku Gusti Allah bi barakati umil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين